Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Mbah Camati Sakti anu hayang buru-buru teka paksa kudu sabar hatena, sabab manehna anu butuh, sedengkeun Ki Jalumpit memang jelemana henteu bisa dibawa rusuh. Sabar we aya namanya nurut kumaha ceuk ilaing Jalumpit. Rek naon anu dilakukeun ku Ki Jalumpit? Nya ayeuna mah urang kaluar kudu di luar ieu mah yeun noropongna. Hayu Ki Jalumpit ngajakan kaluar ti jero imah ka Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Sanggeusna aya di luar di lebah tempat anu menang milih Ki Jalumpit, manehna terus ngagoler dina luhur tane. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra narangtung ngabandungan naon anu dilakukeun ku Ki Jalumpit dina waktu harita. Ki Jalumpit ngagoler ngajepat dina luhur tane, teu usik teu mali teu beda ti anu pae. Dua leungeunna numpang di luhureun dadana. Panonna dina waktu harita katingali dipeureumkeun. Tangtu be, naon anu dilakukeun ku Ki Jalumpit lain ngagoler cicing teu pugu, tapi keur ngagunakeun kakuatan elmuna. Cukup lila Ki Jalumpit ngalakukeun sikep anu saperti kitu. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra henteu waningeun ngomong saeutik-eutik acan, sabab duanana oge ngarti Ki Jalumpit keur ngalakukeun upaya pikeun nganyahoankeun saha anu geus nulungan ngabantu Jaka Sinangling, disusul ku kekuatan elmuna anu memang ahli dina hal kagaiban. Akhirna kakasal hate Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra kaubaran. Sanggeusna Ki Jalumpit ngoneal hudang tina ngagolerna, Mbah Camati Sakti geus teu sabar gancang manehna tumanya. Kumaha Jalumpit? Aya bobangan oi. Bisa katembus ka telepon ku ilaing. Ya, ngeunaan eta teh tah. Saha? Jelema anu geus nulungan si Jaka Sinangling teh teh?
nya bisa Kang Panggi ngan mending di jero we ngobrolna nya. Oh ayo atuh burukeun di jeroknya. Di jero ge teu naon. Geus teu sabar nya hate hayang geura nyaho euy. Tenang atuh Kang, nu kieu mah teu bisa dirurusuh. Ki Jalumpit dina waktu harita ngajakan asup deui ka jero imah, ngarah nyalse meureunan ngobrolna mending di jero imah. Cik, kumaha ieu teh Jalumpit? Dewek bener-bener teu sabar ye hayang geura nyaho nya. Ngeunaan naon? Anu kasusut ku ilmu ilaing euy. Sok gancang jelaskeun ka dewek nya. Kieu ye Kang, lain sambarangan geningan anu salila ieu ngabantu ka si Jaka Sinangling teh, ngabantu jeung nulungan sabab manehanana dipikanya ku anu nulungan. Nyatana makhluk gaib di Gunung Halimun nelahna Sang Hyang Roban. Sang Hyang Roban di Gunung Halimun? Wah. Nah kumaha mimiti nanya si Jaka Sinangling bisa menang dibantu ku si Sang Hyang Robannya. Nya meureunan aya mimitina, aya ti dituna pangna kitu oge teu aneh lamun milu ngajaga ngariksa Kajaka Sinangling dapugu nyaaheun. Mbah Camati Sakti ngareret ka Aji Sutra anu jadi muridna, teu lila terus nyarita deui. Sang Hyang Roban cenah Sutra euy, anu geus ngabantu ka si Jaka Sinangling teh. Nya bener dugaan dewek euy, makhluk gaib anu geus nulungan si Jaka Sinangling teh nya. Sabab kemampuhanana memang luar biasa. Kang ngaranan bisa naon kitu teh malikeun panenjot dewek mah euy. Aji Sutra ngabagikeun paneuteup ka Mbah Camati Sakti jeung Ki Jalumpit, teu lila terus nyarita. Jadi kumaha ye carananya supaya maksud urang bisa lancar Ki Guru tanpa dihalangan atawa diganggu deui ku Sang Hyang Roban, tetep anu bakal ngabantu jeung nulungan ka kulawargana si Rawing. Cik kumaha tah carana? Ki Jalumpit ngahulang heula rada lila siga anu keur mikir. Memang manehna henteu bisa langsung ngajawab kitu bae. Ke heula atuh eta mah henteu bisa kitu bae. Kudu aya waktu anu nyalse, sabab henteu sambarangan kakuatanana. Tah lamun tetep dipaksakeun keukeuh
hayang numpurkeun kulawarga Sirawing ayeuna tetep Sang Hyang Roban bakal ngabantu nulungan. Mbah Camati Sakti mun carang kaki jalumpit bari terus nyarita deui. Nu matak ayeuna dewek minta jawaban deuleu euy jalumpit. Kumaha carana tah supaya maksud jeung tujuan dewek aya dina kalancaran ulah meunang gangguan deui euy di Sang Hyang Roban. Terus terang kudu laksana ye pamaksudan jeung karep deweknya dina waktu ayeuna. Bener teu Sutra? Aji Sutra ungeuk bari terus ngajawab. Bener kitu Ki Guru. Kumaha bae carana kudu bisa ieu mah ye. Urang numpur lodeskeun kulawargana Sirawing jeung waktuna kudu buru-buru ieu mah ye. Nu matak teu bisa nyalse. Tah, nu matak sok beurukeun, bejakeun ka dewek jalumpit. Kumaha carana tah supaya Sang Hyang Roban ulah jadi panghalang dina mangsana dewek ngalaksanakeun pamaksudan euy. Gancangkeun, dewek teu sabar yo, hayang buru-buru beres euy. Mbah Camati Sakti terus ngadongsok kaki jalumpit sangkan ngabejaan carana supaya lancar pamaksudan ulah meunang gangguan deui ti Sang Hyang Roban. Ki jalumpit narik napas panjang, manehna memang kawilang geus apal kana adat anu jadi lanceukna nyatana Mbah Camati Sakti. Tenang ke heula atuh Kang, moal bisa dirurusu urusan anu kieu mah. Kula butuh waktu keur mikir jeung nembus ku kakuatan batin supaya bisa ngabantu kana maksud jeung tujuan Kang Camati. Nu matak burukeun euy. Sabab ayeuna ye waktu anu hadenya pikeun ngalaksanakeun pamaksudan teh. Mumpung Sirawing cek dewek oge keur tatu di jero anu parna. Manehna moal bisa nulungan jeung ngabantu. Malah cantang tuh bisa buru-buru pulih deui kaayaanana. Sok kumaha coba ayeuna ye? Kasanggupan Iraing. Ke ulah dirurusu kieu Kang, moal beres ari dirurusu kieu mah kula butuh waktu 2 peting pikeun neangan cara
ngungkulan kaayaan sangiang roban. Ali ngahuleng ngadengi caritaan Ki Jalumpit anu nyebutkeun yen pikeun ngabantu maksudna Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra ngabutuhkeun waktu keur mikir sarta nemus ku kekuatan elmuna teh nyaeta dina waktu 2 poe. Waduh, lila teuing atuh 2 poe mah Jalumpit. Dewek pan tadi geus ngomongkeun ka lain naon anu rek dilakukeun ku dewek jeung ku murid dewek teh kawilang rusuh. Jadi kudu buru-buru ay. Aji Sutra milu ngarojong kana omongan anu jadi gurune. Bener Ki Jalumpit. Nah henteu bisa lamun waktu keur mikir jeung nembus kekuatan ilmu teh sapeuting waktuna. Lainna naon? Ngarah buru-buru beres ya urusan. Ki Jalumpit dina waktu harita ngabagikeun paneuteupeuna ka Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Teu lila terus nyarita. Nya ku maksa atuh ari kitu mah kula teu sanggup bet milu ngatur jeung marentah geningan nya henteu sanggup ari kitu mah. Mbah Camati Sakti silih teuteup jeung Aji Sutra sanajan dina hate mah sumpeg jeung kurang panuju tapi akhirna teu bisa majar kumaha. Da puguh Ki Jalumpit geus kitu nangtukeun sikepna. Mbah Camati Sakti narik napas panjang, akhirna manehna kapaksa kudu nurut kana caritaan ti Ki Jalumpit anu jadi adina. Nya ari kekeh kudu apeting mah geus teu naon. Tapi yakin yo dina waktu 2 peuting teh bakal hasil. Ilaing bisa ngabantu ka dewek anu bakal numpun luleskeun kulawargana si Rawing. Ilaing ngungkulan kekuatan Sang Hyang Roban supaya ulah bisa ngabantu. Bener bisa ku waktu 2 peuting. Ki Jalumpit dina waktu harita katembong ungeuk bari terus ngajawab. Ari Kang Camati keur naon kula make ngomong kosong nu matak ngomong kitu oge lantaran geus aya pituduh memang kudu kitu. Nya kajen atuh ari geus kitu mah. Pokona dewek duaan nya rek nurutkeun kana caritaan ilaing. Di dieu meureunannya rek sakalian we dewek milu cicing 2 peuting. Ngingetkeun ulah nepikeun ka gagal yo kudu hasil Jalumpit. Nya piraku make jeung gagal sagala rupa dagoan we di dieu 2 peuting engke bakal
kakanyahoan hasilna. Tak kitu Sutra, urang duaan kapaksa cari cing heula di dieu nya 2 peuting. Heuda kagoknya, kagok asong teh lo, ari kudu balik heula mah, jeung rek balik ka mana bener teu. Aji Sutra tembong dina waktu harita unge satuju kana caritaan anu jadi guruna. Nyada geus taya di jalan atuh ki guru. Geus kitu mah kuduna nya kapaksa urang anu kudu nurut. Mun urang milu ngatur ejeng maksa, malah engkena gagal deui. Oh nu mata, dewek oge mikir teh kadinya oi. Mun keneh nurutkeun we nya karena kahayangna, keun bae lah rada telat mah nya. Nu penting bisa hasil pamaksudan urang tanpa aya gangguan ti si Sang Hyang Loban. Bener to? Bener kitu ki guru. Mending keneh kitu be. Kenor bari jeung ngagembol, jeung tibatan gancang tapi bari jeung pincang. Mbah Camati Sakti neuteup kaki jalumpit, teu lila terus nyarita deui. Geus kitu we jalumpit, nya putusanna mah oi. Dewek duaankeun bae cicingnya 2 peuting di dieu. Ngan ingetkeun teh oi. Pagawean teh kudu aya buktina jalumpit. Hanas dewek ngadagoan di dieu ke 2 peuting. Terus eueuh hasilna, wah cilaka deuleut lamun nepikeun ka kitu teh. Atuh Kang piraku make jeung ngabobodo kanu jadi lanceuk era atuh ari eueuh hasilna mah. Kapaksa harita Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra mondok di imahna Ki Jalumpit. Sabab geus kagok asong, da puguh kitu kasanggupan Ki Jalumpit. Maku marengan insan anu magelaran di alam pawenangan. Geus 2 poe si Rawing numpi diri di jero guha legok panamping. Saraswati nu ngadagoan di imah teu wudu jadi salempang hatena. Sabab satadina mah ngarepkeun dina poe eta si Rawing anu jadi salakina aya datang dina kaayaan pulih kakuatanana. Dina waktu anu nyalse Saraswati ngebrehkeun rasa kasalempanganana kanu jadi anak jeung minantuna. Geus 2 poe jeung ayeuna ya, Bapak hidup masih kena tacan aya datang. Bet jadi salempang ibu mah. Jaka Sinangling neuteup antep ka Saraswati anu jadi indungna. Teu lila terus kedal deui lisan. Henteu kedah salempang Bu, apan saur ama oge tos nyaurkeun. Di mana tos pulih deui kakuatan atanapi tos leres-leres pulih deui saperti bihari tangtos ama sumping deui ka dieu. Ngan tetepe dari tenang-tenang oge lantaran Bapak hidup dina kaayaan keur nyandagan tatu di jero hate jeung pikiran teh henteu bisa tenang anaki. Tangtos ari kitu teh mah Bu, namung ibu henteu kedah alit manah Bu. Sawios enjing abdi ngalongok ama ka guha legok panamping. Da moal dilepatkeun panginten Bu, ari ngalongok mah. Keun bae ibu anaki, ulah hidup. Ke ayo diperhatikeun ku ibu teh. Bat siga resepkeun asem-asemnya sing sarupaning bumbuahan. Saraswati
ngareret ka Ayu Manganti nyalenggorkeun obrolan kana masalah anu sejen. Ayu Manganti imut bari terus ngawalon. Duh atuh, ieu teh asa sareng hoyong bubuhan bae, Bu. Ibu ngarti, hidup mun kitu mah keur nyiram Ayu. Ngandung ngarti, hidup duaan bakal jadi indung jeung bapa. Dipercaya bakal boga turunan. Baca, pikeun diri hidup duaan. Katingali Paroman Jaka Sinangling hegar marahmai, nandakeun hatena anu suka ejeng bunga, malah terus kedal di lisan. Oh, bagja teu nemenan atuh ari kitu mah Ayu. Engkang bakal jadi bapa memangku anak, ibu bakal janten enin pangintennya. Saraswati imut, kanyataan anu bakal lumaku memang bakal kasorang, di mana geus boga minantu tangtu bakal boga incu. Kenyataan anu memang pasti bakal kasorang anak king. Yen ibu bakal jadi nini. Tah, di mana hidup duaan geus jadi indung jeung bapa mahnya. Tangtu tanggung jawab teh bakal leuwih nambahan deui, malah leuwih berat. Sabab kangaranan indung jeung bapa mah lain baik kudu bisa ngasuh, aja ngagedekeun nu jadi anak. Tapi anu teu kurang pentingna teh nyata ngati ngebingbing ngipukannya kamu jadi anak. Kangaranan kanyaah lain ngan ukur kumang rupa pakaian, dahareun jeung harta banda. Tapi makalan anu jadi anak teh ku kadeudeung jeung kaasih anu bisa ngawangun anak sangkan jadi jalma anu soleh, anu sabar, anu tabah, anu tawakal, anu percaya kana pangawasa pangersana anu maha kawasa. Sabab dibekalan ku harta banda mah kasep senajan sakumaha lobana oge nya keuna ku bea. Tapi dibekalan ku anu disebutkeun bieu mah sapanjang turunan bakal terus natrat dina lamaran kahirupan. Saraswati jadi terus merek nasehat mapatahan ka anak ejeng minantuna anu bakal jadi indung ejeng bapa mangsa Ayu Manganti dipercaya boga turunan ku anu maha kawasa. Jaka Sinangling ungut-ungutan tanda merhatikeun kana nasehat tinu jadi indungna. Ngaturkeun nuhun Bu, kana nasehati ibu anu tangtos eta nasehat teh moal disimpen di handap-handap namung dicatet dina ati sanubari. Muga abdi duaan baris mampu ngawujudkeun naon rupi anu nembe disaurkeun ku ibu. Jelas kudu anak king, kudu bisa diwujudkeun. Sabab kabagjaan tina rumah tangga henteu bisa diukur ku sapeda loba harta bandana atawa raja kayana. Sabab cek ibu oge, kangaranan harta banda mah senajan sakumaha lobana oge tetep keuna ku beak. Henteu kurang-kurang jalma anu loba raja kayana tapi hirupna ngarasan teu bakca. Naon sababna? Sabab miskin jiwana. Tah, urang mah ulah nepikeun ka kitu anak king. Komo hidup mah ayu karasa ku ibu. Pangorbanan hiji indung teh memang lain saeutik-saeutik. Ngan bagja keur urang salaku kaum ibu anak king. Sabab dipercaya ku nu maha kawasa pikeun ngarunaikeun turunan ka ieu alam pamenangan. Sanajan lalaki nu boga bini kangaranan anu ngandung mah tetep kudu indung. Ngandung 8 bulan teh gede pisan pangorbananana. Engke geraknya ku hidup bisa karasa. Ku urang kudu ditarimakeun kalawan rasa syukur anak king. Sabab eta kudrat iradat tinu maha kawasa. Kitu kuduna keur awewe jadi indung, keur lalaki jadi bapa anak king. Ayu Manganti beuki sugema hatena, tambah hormat ka Saraswati sabab bisa karasa dina sikep ejeng caritaanana geus teu nganggap anu sejen lir upama ka anak pituin. Nampi nuhun kana sagala rupi piwejangna Bu. Abdi sajangestukeun naon anu nembe disaurkeun ku ibu. Kanggo abdi temen wekal mangsana diri abdi nyorang laku kahirupan salaku anu jadi indung Bu. Saraswati ngabagikeun paneuteup ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Teu lila terus nyarita deui.
gitu mah Bapak hidup oke tangtu bungahan di mana engke mun ka dieu nya serta di bejaan bakal boga incu tah isuk pageto mah nu ngalangu ka gua panamping ulah hidup anaking ngan bae ibunya nu ka ditu mah. Muhun nya teu langkung atuh Bu. Namun bawi raos emutan ibu ulah salempang teuing nya ku kaayaan ama da moal samata-mata ama nangtukeun sikep saperti kitu Bu. Upami henteu acan ka ukur sagala rupina kitu sangem abdi mah Bu. Saraswati narik napas panjang. Memang bener naon anu dicaritakeun ku Jaka Sinangling. Si Rawing anu jadi salakina beuki tambah kolot tetela beuki tambah seukeut elmu ejeng kawaspadaanana. Eta kaayaan bisa kaimetan ku Saraswati salaku anu jadi pamajikan. Anu salila ieu satia ngabarengan. Memang bener ceritaan hidup anaking ngan ibu salaku jalma biasa tangtu be teu bisa lepas dina rasa karisi ejeng kamelang. Sabab antara bapak hidup jeung ibu lir upama dua jiwa anu geus ngahiji teu beda ti gula jeung amisna anaking. Loba deui obrolan anu sejena. Sedengkeun di tempat sejen, Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra nu aya di tempatna Ki Jalumpit. Geus teu sabar sigana teh, sabab geus dua peuting maranehna aya di dinya. Ngandung harti Ki Jalumpit pasti geus meunang wewengan. Sanggeusna nyalse eueuh semah anu datang. Mbah Camati Sakti anu memang geus teu sabar, harita ngadongsok deui bae kanu jadi adina. Geus dua poting yo, Jalumpit. Dewek aya di dieu euy. Luyu jeung janji sarta kasanggupan iraingnya. Menta waktu dua poting keur mikir sarta nembus kaayaan Sang Hyang Loban teh nya. Tah, ayeuna kumaha yo? Geus aya wewengan. Dewek geus teu sabar yo. Sok gancang bejakeun Jalumpit.